Kumaha kabar Indonesia, kami bakal nampilkan sababaraha informasi panganyarna anu tangtosna aktual sarang dipercaya pikeun anjeun. Sareng abdi Safira Dwi Rahma Amelia, ieu warta Indonesia Komplit. Kuring baris mawa warta ngenaan kecerikaan sameme Idul Fitri 2024. Pikeun ngingetkeun anjeun pentingna kamana nyetir, utamana lamun lalu lintas mudik naek. Sanaos urang ngarepkeun perjalanan anu lancar, kajadian panganyarna nekankan pentingna waspada sareng disiplin dina lalu lintas. Lalu lintas mudik jalan tol Jakarta Cikampek nuju macet ka sagala rupa wewengkon. Di antarana Jawa Tengah jeung Jawa Timur ngaliwatan tol Cipali. Dinten Senin 8 April 2024, Tabuk 7 WIB. Tabrakan fatal lumangsung di KM 54 nalika dilaksanakan kontraflow. Rekaman CCTV nebongkeun kecelakaan di jalan tol Jakarta Cikampek nalika kontraflow dilaksanakeun. Bus Prima Jasa ngebut jeung DH Terios di tukanganana. Ujuk-ujuk mobil Grand Max asup ka jalur bus, ngabalurkarkeun tabrakan. Grand Max init ka hadepan bus Bray Seneu. Bus Prima Jasa ngaleos bagian harapna hancur, sedangkan Grand Max hancur. Daihatsu Terios eureun di dekat Grand Max nu kaduruk. Supir Grand Max ukar biasana dibarengan ku putra kembarna sareng dina waktu kajadian. Putrana Sandy mangrupikeun navigator. Sejumlah 13 kantung mayit dibawa ka RSUD Karawang. Di 9 mayit nu cirikeun ngan eta gembleng. Sakitu anu simkuring wartoskeun ayeuna. Simkuring Safira Dwi Rahma Amelia mundur. Hatur nuhun pikeun kebersamaan anjeun sareng ningali ajeun